alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Kanjeng Nabi Musa didinya waktu keur Kanjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa di ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun lagu Kanjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun lagu Kanjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat ceknya ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain malagani hebat biasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mahauni ngan segala rupa kajadian teh Gusti kajadian-kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kanjeng jadi kieu ieu budak kadoa kek wah teu beres aju kieu engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb kedatangan ku Kanjeng Musa hai sakumaha kabebene sia jangan aku itu kata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh itu mah kos gitu mah maka kabobo carekan ku Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantap boga perasaan aku deui aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok diharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaji emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipiting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu saleh sholat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti tinggi deuleu jam cekna jam 2 ngel kene amat beu ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana bari
ngomong di jero hatena deh iki Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jengki reup SD eta geus ganjaranna gede jasa ganjaranna gede jasa tah aki ge teh kudu tahajud aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rubaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga jagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang di peuting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang di peuting mah rasul jadi sok hudang di peuting mah nabi jadi sok hudang di peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena hudang doang bisa jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kudu tilok lor aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat dan di blon-blon penanya jadi sekolah teh dicarekan Kanjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kanjeng Nabi Musa renganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dirina do penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ilmu sakieu ku aing dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa aya di aing beuh dik anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing bukan abdi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nya dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan kana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi manjasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang nu salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah ti penting teh hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah tipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos lu pinter itu pinter tapi kos lu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah yang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco mun bodoh mah ngaco tuh atuh bodoh mah keur ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan yang bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajen ku kumaha ge abdi mah ge dibelembung kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga kajen ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit ulos pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh
Jakarasa amal abdi mah teu bara ragus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul, pangeran. Geus kudu ditimbang abdi mah. Dia salat abdi jore, puasa abdi jore, zakat abdi jore segala rupakan abdi mah muga neraka sakitu doa. Geus sakitu abdi mah kajen gugum ge embung bae, kokojotan abdi kajen gugum ge. Sida kokojotan kumaha? Henteu kokojotan kajen gugum ge. Eueuh tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti. Sisi. Cak jana mah meureun bapak kolotnya anak. Kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok segitu. Tak eta nu bodoh ngomong kisu Allah ngalem daripada nu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana mah sieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Tah mending bodoh teu mah situ sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga. Heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal KTP bae embung aing besi ka henteu ka cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga. Heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu buang aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kudu husu bae kajen aing mah teu husu gen penting tarang ngideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat kudu langsung ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut taon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga ieu mah ngomata dongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan salah Gusti eta ngomongna bodohnya nan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong nantep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tak aing mah cara kos kitu gadang sebel atuh geus geraheun ka surga haju ka neraka. Nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana nah saurang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka cita dina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye tangariung eueuh kiai eueuh ustad urang mah aja cenah teu bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadeun Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah ka dua Bakar Al-Fatihah beres emang kumaha sakitu-kitu kene tangan diarabkeun doang Fatihah ka tilu dadap jeung waru Fatihah beres golin
Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung nu hari rup men tadi bare salabar, men tadi bare jamuga, men tadi bare mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Je, cak nomi lumaning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu lah geus kieu itu lah diondang kurang lah. Engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung teh mang diondang ngariung kita mimpin. Mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae minta anter, zarah teu bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Jarang itu bisa ilah hadarat-hadaratan. Kudu hadarat-hadarat. Sia cicing di dinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ge eta. Sarua kitu-kitu keneh. Kitu-kitu keneh kudu dibejakeun mah kitu-kitu keneh. Tapi dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati. Ila arwahi jami ahlul kubur minal muslimin wal muslimin. Eta mah diarabkeun. Make bahasa urang teh. Abah, kula datang ye. Atuh sarua nya Kangjeng Nabi kana jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya. Zarua bae, bah. Kula datang zarah ya ka abah ye. Hayang naon sia. Untung udah jadi dukun gitu itu. Tapi bener kali malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ka bangsa ulama ka wali beuh dijauh keneh. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junaid tuh. Kanyawan gua aing teh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh ieu wali mah teu maot, geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah ini dadah ka wali mun dia kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang nanya Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese. Masya Allah. Geus wae saya datang ka bu urang neangan muzawir hanap. Muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas. Teu nyambung sarua bae. Nggih, cak muzawir dasar sia mah pelit ieu. Tong sama ribut urang jeung muzawir. Nah ieu sakali deui. Saya nu boleh contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa na. Nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nganyana ge atuh ge moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek